Bener-bener ieu pelanggan pe ayeuna mah teu mere pisan jeda keur istirahat. Ti mimiti muka warung, tika balik ti pasar, tika nutupna deui warung. Meuni asa teu eureun-eureun eta nu jajan. Untungna we nu jajan teh lolobana meuli makaroni basah jeung pisang keju. Heueuh pan ari masak makaroni basah jeung pisang keju mah sakedeung jadi sat-set. Teh cara masak seblak sok meakeun waktu komo lamun topingna kerupuk hungkul mah. Tah jadi pe ayeuna mah dimimitian ku si abang jeung barudak. Ieu teh isuk keneh karek jam 7:30 tapi geus taranginas jarajan. Gurupan si abang karek beres lanjut deui barudak ti Cikadu anu jauh-jauh ngahaja jarajan. Tah ieu barudak teh aya lobaannya terus jarajan makaroni basah jeung pisang keju. Terus oge di dieu teh jarajan minuman. Barudak ti Cikadu mulang lanjut aya Ucu Alipah jarajan basreng jeung makaroni basah. Lanjut deui aya barudak tetangga kampung sabeula anu jajan pisang keju. Lanjut deui aya barudak anu jajanna teh ngadua balikan. Anu pertama mah isuk-isuk terus ngadua kalianna mah geus lohor. Tapi jajanna mah sarua makaroni basah jeung pisang keju. Tah barudak nu duaan bieu mah ti Cimanggu handap lanjut ieu aya nu jajan di ti Cimanggu luhur. Ieu ge duaan sarua di jajanna teh makaroni basah jeung pisang keju. Lanjut deui ka sorena ieu aya barudak tetangga kampung sabeula anu jarajan sebelah. Terus nu terakhir ieu aya barudak duaan anu jajan pangsorena. Sarua deui nya jajanna teh pisang keju jeung makaroni basah. Terus mun teu salah mah ieu teh makaroni basahna hayang 5 porsi tapi beak jadi kur kabagian 3 porsi. Pokona mah ka maraneh nu geus ngahaja jajan ke warung Abi halatur nuhun pisan. Mudah-mudahan rezeki anu geus dijajankeun ke warung Abi sing kageuntian deui leuwih ti sakitu. Amin.